lebat nate mohon. Mohon. Menak tadinya teh wahangan. Oh, mohon. Eta wahangan. Ta ka curug, Pak. Ka curug iya ya. Wah, Oh, mohon padahal rencangan tos ti payun aya abi ka panerian. ngepret geura tinggal KDW nah sikat dengan China nah. Oh, mohon. Ada agak tuh luhur di Gunung Oh, ti luhung. Mohon. Padi ka pali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui wae sareng pribados Putra Sunda Channel. Disagedengeun ningal kaendahan alam, pribados oge ningali kaendahan pakampungan anu masih kene papencalan atanapi mencil anu masih kene kabaheulaan oge keayaan alamna endah masih sapertos zaman baheula wargi-wargi sadaya. Kalerasan pribados ayeuna seja ngajugjug ka hiji gunung nu katelahna aya Gunung Lawu nya anu sareng ka palihituna perbatasan sareng Garut. Hayu wargi-wargi sadaya kumaha kaendahan alam oge pakampungan anu aya di ieu wewengkon urang tinggal sasarengan sareng pribados. Ieu mah etang-etang pangberang mana kanggo nuju emut ka lembur miwas ka desana. Wari-wari sadayana kalerasan di payunan aya ibu-ibu patani mungkin atos wangsul ti gunung sigana urang sami-sami taroskeun ya. Uang rada taroskeun boh bilih jalana aya nu nyasab kieu ya soalna ieu di pagunungan wari-wari sadayana. Wih deh Ibu. Mohon. Rangkat mana nih Tah udah ka gunung, Bu. Mohon ada rencangan mah duka tos kadarieu tari teh duka kabar. Dupi ka ditu teh anu curug teh palih mana, Bu? Mohon anu aya naon eta teh tempat camping. Curug itu pamintan tempat camping mah curug Cianaka. Oh, tapi ka dieu jalanna tiasa. Mohon eta aya jalan nu ka palih dia ning Ageng. Oh, mohon. Jalan ka palih dia Ageng. Teh bakal tepang di ditu. Oh, Nah, curug. mohon. Ada curug Cianaka mah. Mohon Ibu. Mong eta hungkul paling teh nya anu sok di aranggo camping mah. Mohon eta ka pasirna nu sok diarango camping mah. Mohon. Eta yang aya saung di tonggohna teh gitu paragi marurang kali camping. Mohon. Tapi itu teh bumi, Ibu. Sanes. Oh, saung ieu teh. Saung Oh. sawah we. Mohon. Mohon Ibu. Lebat nate. Mohon. Menak tadinya teh wahangan. Oh, mohon. Eta wahangan. Ta ka curug, Pak. Curug. Ka curug iya ya. Wah, Oh, mohon padahal rencangan tos ti payun aya abi ka panerian. ngepret geura tinggal KDW nah sikat dengan China nah. Oh, mohon. Ada agak tuh luhur di Gunung Oh, ti luhung. Mohon. Padi ka palih dia nyanakna. Wari-wari sadayana uang lajengkeun ieu perjalanannya saurna di palihan itu aya hiji bumi anu kalintang mencilna saurang teh anu tebih pisan ti nu sanes bujang-bujang ti Pilemburan Ageng nya ti kampung-kampung anu marencil nu sanesna ge ieu pangtebihna aya hiji saurna. Di palihan dieu urang tiasa ningali saung-saung para petani nya atanapi bumi-bumi alit soalna mah disebat bumi teh sok di aranggo ngarendong di palihan dieu wari-wari sadaya ku para petani. Ayo urang lajeng deui ka palihan dieu wari-wari. Pak, wih deh Pak. Tah ada ka curug Pak. Mohon. Wari-wari sadaya di palihan dia urang tiasa ningali munding. Aya munding nya.
Aduh. Sekadang anjing tuduhkeun ieu jalan ka mana ieu nyasab ieu. Sok tuduhkeun kaula ieu ku anjeun. Aduh wari-wari sadayana kumaha ieu ka dituna. Astagfirullahaladzim ieu jungkrang ka dieu jungkrang geuning ieu. Ya Allah ke mana jalan. Alhamdulillah wari-wari sadayana ieu aduh pados tos. Ieu mendakan deui ieu hiji jalan satapak ya. Mudah-mudahan ngajugjugna ieu kapi lemburan. Aduh, Gusti Agung. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wari-wari sadaya pribadi tos dugi deui ka lemburan ieu. Kalayan salamet sanaos capek muter-muter di pagunungan. Alhamdulillah wari-wari sadayana. Urang dugikeun ka dieu bae heula wari-wari sadayana aduh tos capek teh kiat ieu. Keun deui urang pilari eta anu aya mah rumah terpencilna ayeuna mah aduh bade leleson heula istirahat.